Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados nuju aya di Gunung Kicir Tasikmalaya. Kangge ninggal kaendahan alam nu aya di bali ieu oge nepangkeun ka wargi-wargi sadayana tuangan khas Sunda anu zaman baheula. Sagedengan urang ningali kaendahan pamandangan wae di pali dieu urang miemut deui kana tuangan khas Sunda nyaeta liwet oge sajabana. Wargi-wargi sadaya bari ngantosan sang liwat asak abdi ayeuna bade nyiapkeun kangge rencangna. Abdi di dieu tos nyiapkeun kangge tahu asin peda, tempe, sambeleunana oge tumisna. Abdi urang aya di lembur tapi urang kedah ngajagi kabersihan. Ulah dugikeun ka mikeun sampah di mana wae. Engna oseng gendet atanapi genjer. Alasan di dia nuju hujan janten nuang liwat rawas pisan. Nah wargi-wargi sadaya hayu urang taruang sasarengan kumagi tuangan atau srengsel sadayana
oge sakituan kopi hatur kitu bados wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.